Tah kieu lur, ieu teh kan paralon tiluin teh gede teuing supaya rapi urang jieun ka hareupna setengah in nya lur, meh ngeunaheun katingalina ge minyak kieu tinggal itu. Tah mimitina siapkeun paralon tiluinna lur, 2 kieu ye nu paronok. Tah terus hampelas tuh dihampelas kabeh ame rapet engke pas dilemna lur. Tah geus dihampelas bere we elem lur, bere elem tah geus dieleman tuh kudu ringkeun lemna teh kade merata nya. Tah asupkeun we tah kos saeutik meh pageuh lur ame teu bocor. Tah hiji deui ge sarua kudu dihampelas deui, hampelas terus bere we lem deui ameh rapet ameh teu bocor lur. Tah asupkeun we cing rapih nya, cing rata tuh geus rata lempeng. Tah siapkeun we paralon anu setengah inna tah lur, tingali tuh kan ieu geus rapih. Tah aya we paralon setengah in ieu tah ukurkeun heula nya tempo cik ukur heula tuh kan aya leuwih yeuh. Tah potongan we lur tah saeutik-saeutik potong heula yeuh hiji, potong hiji, hiji deui dipotong deui tah 2 potong nya. Tuh siapkeun we botol Coca-Cola lur, tah ieu nu kieu anu saliter lur. Tah tuh 2 jeung ke kiri kanan pan dipasang. Tah ieu anu tadina motong teh panasan heula, dipanasan tah paralon anu setengah in anu motong tadi lur panasan. Tah geus mulai leeh ieu asupkeun we kana hulu botol lur, tuh asupkeun we tuh asupkeun lep kieu jadina teh lur. Mun diasupkeun tah keureut we setengah tah botolna teh keueutan duanana nya, keueutan ieu teh botol teh tinu tengah-tengahna teh keureut we tuh. Tah keureut terus keureutna cing rapih nya ame katingalina ge alus cing lempeng tuh keureut. Tah geus dikeureut teh ruanana ieu teh panasan heula saeutik lur. Tah panasan terus asupkeun tah kanu paralon tiluin panasan langsung ame nyepot lur. Tuh ame nyepot di panasan we tuh kabehanana cing rapih nya tuh ame eueuh hawa keur keluar caina tuh geus rapih. Asupkeun hiji deui panasan deui ame nyepot deui me rapih me eueuh hawa tuh kieu nya carana teh babari da tuh kan. Tuh terus kieu panasan supaya eueuh hawa tuh geus beres yeuh siapkeun we bengkokan lur. Tuh beres kan siapkeun bengkokan. Tah bengkokan leman heula nya meh teu bocor, lem bere lem meh teu bocor asupkeun we tah lur. Tuh terus siapkeun we paralon leutik lur jeung panyambungna amplas heula ame rapi ame nu bocornya leman we. Asupkeun we kana paralon tah bengkokan teh geus ieu teh siapkeun we tah stop keran kieu tah stop keran teh lur. Tah nu kieu stop keran tuh ieu stop keran tah leman we dieleman asupkeun lur. Tuh beres we ieu mah hiji tah sabelah ieu tah tuh bisa tutup buka ayeuna mah. Tah hiji deui we ieu sarua siapkeun bengkokan ieu bengkokan setengah ina leman terus asupkeun tah meh pageuh meh eueuh bocor nya lur. Tah geus kitu teh asupkeun ieu nu saeutikna lur leman heula nya leman ieu na ngahampelas kade tah ieu mah geus dihampelasnya ieu mah. Tah asupkeun we tuh lep geus beres siapkeun nu stop keranna lur. Tah tuh tingali stop keranna ge tuh sarua jeung tadi tuh leman heula nya. Tah ayeuna teh leman lur leman terus asupkeun ieu
lep cing rapihnya lempeng tah kieu tuh beres lur cobaan tah tempo kan keluar caina ge ngareunah tinggal bisa jeung kukumbah lur tinggal tuh kan eueuh nu bocor tuh rapihnya kan tempona ge teu ngebayah bah ka sisi beda jeung mimiti tuh kan ngeunah ngeun di tempona ge rek disambung deui bisa geus kieu mah tuh ngareunahun ngocor tarik lur tuh weh tinggal ngeunaheun tuh kieu we ari teu boga duit mah kumaha we ada nyambung tiluin ka setengah in mah jauh pisan atuh kieu carana tah lamun hayang nyambungkeun anu paralon tiluin jadi setengah in mah ku botol urut Coca-Cola atawa botol nu naon ge bisa wae lah nu saliter tuh halus kan rapihnya lur tinggal mantapnya tuh keluar caina ge gede tuh tempo nya halus bisa keluar dua nana tuh saimbang dinya tuh tinggal aya caian dinya nage tuh tuh gede lamun di pareman hiji mah tuh dua nana dihurungkeun mah nya kabagi mantapnya weh mantap tuh